Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katuna waktu dinten kamari teh parantos dugi ka antara Dadang jeung Markun nepi ka papisahna. Itu ngudag ka palebah ditu, ieu ngudag ka palebah dieu. Ngan untungna teh pikeun Markun mah lumpatna teh henteu nepi ka wates kakawasaanana Raden Tapak. Jadi masih keneh aya dina wates kakawasaanana Raden Tapak. Nyaku hal ieu pisan pikeun Kucrit wani ngalawananana, pikeun nulungan ieu budak ngora sangkan ulah terus katalimeng. Nya apanan ka Dadang mah anu memang geus liwat ti wates, malah manehna terus na asup ka jero batu anu nyelempet teh nu ngadungguk teh jiga kewuk geningnya. Ku Kucrit mah geus teu bisa katempo lantaran ku pangaruhna kakawasaan Nini Kuwok alias Nyimas Larangan Sari Madu. Jadi poek we kadinya mah. Sedangkan Ari Markun mah geus jelas masih keneh aya di tempat kakawasaanana Raden Tapak. Nu matak pikeun Kucrit wani pikeun ngayonanana eta siluman-sileman. Malah manehna ngusir sangkan siluman eta ingkah di tempat kakawasaanana. Sok sia adon rek ngarurujit tempat aing kurang ajar teh. Balik sia ka tempat sia. Lamun sia teu balik, rasakeun sia aingan ieu budak nepi ka kalangsu teu bisa leumpang euy. Lamun ku sia ngadon di dekeman kitu. Alik nyingkah sia. Pokna Kucrit bari terus alak ilik neangan huluna eta oray. Tapi kawasna bae eta huluna kalah nyumput dina gulungan awakna. Ayana teh dihanapeunana. Bari Ari Panona mah kawas anu nyerangkeun ka Kucrit anu keur tengah-tengah ngintip di mana ayana eta hulu oray. Sabenerna eta oray kajajaden teh geus teu kuat pikeun nyang hareupan ka Kucrit. Lantaran ceuk pamikirna kadongdora di lawanan oge ari sababna kajen kumaha bae oge manehna moal aya dina kaunggulan. Mun teh mah kudu ngalawan. Lantaran manehna rumasa aya di tempat pangapesanana. Nya eta di tempat kakawasaan Raden Tapak. Jadi cek cohagna mah nu baris unggul teh pasti aya di pihakna si Kucrit. Nu matak gewat bae nyumputkeun sirahna dina gulungan awakna. Demi Ari Kucrit puguh ge jalma nu sakti manggulang mangguling. Teu ieuh seber sok sanajan kudu ngayonan siluman oray bikangna ieu. Menilik sareat mah euy
nyaan ya orai teh gede oge wawanena make jeung wani-wani asup ka ieu tempat. Nyaho uing oge hulu maneh teh aya sahanapeun gulungan awak maneh. Sok we lah nyumput di dinya. Uing marek nulungan heula ieu budak ngora. Awas ya wani nolol hulu sia. Nyaho moal bisa balik deui ka nagara sia. Cek Kucrit bari gancang ngadeukeutan eta budak ngora nu keur ngalempreh sare bangun anu keur nikmat. Bari awakna sataranyang ulad alid ka mana karep. Aduh, kumaha ya? Nepi ka ditaranyang kieu. Di mana ari baju nanya? Itu geuning dihandapkeun gulungan orai. Nyaan kurang ajar si kasebelan teh. Ngadon dijieun tilam. Ngarah teu ucret acret sigana mah. Awas ya. Rasakeun hei sia. Gancang sia init. Aing oge sia moal dikumaha. Asal geuwat tinggalkeun ieu tempat. Tapi lamun kekeh teu daek init, tan wane sia hayang meunang pangwarah ti uingnya. Geuwat sia init. Sieuh. Hus. Halik sajingkah. Cek Kucrit bari matakeun pangawasan. Rengse Kucrit cacarita kitu nu ngandung ancaman ngan kulisik bae eta orai teh udar tina gulunganana. Terus huluna temong ayeuna mah samemeh ini ti eta tempat panona anu semu ceuleuyeut melong ka Kucrit kawas nu mere isyarat yen manehna ngarti kana parentah ti Kucrit pikeun ningalkeun eta tempat. Geus kitu mah ngan gulusur bae eta orai teh ngagulusur muruna teh kalebah wetan. Ari ngagulusurna bangun anu lungse. Da eta bae dina ngagulusurna mani antarena ker. Abong geus gulei sia. Mani leuleus meuyeuk beak tanaga kawas mah. Matah teuing tah si kasebelan teh. Pokna bari terus nyokot eta baju nu tadi dipake tilam ku sakadang orai teh. Satuluyna eta baju jeung calana sakumplitna diteuneun gigireun eta budak ngora teh. Terus mapatkeun deui elmu ning cipta rasana. Sangkan eta budak ngora teh boga deui rasa ka manusaanana. Henteu katali mengku pangawasana setan siluman orai nu tadi. Tapi kawasana bae pangawasana siluman masih keneh kuat ayana dina rasana ieu budak ngora. Lantaran dina sorot panona masih keneh lingas. Malah kawas anu karireuwasan manehna teh. Da eta bae ari korejat hudang terus bae ngised bari unur-unuran ka tukang. Sigana bae masih keneh kabur pangacianana antara inget jeung henteu. Cek pikirna nah bet aya jalma kitu panena. Apanan tadi teh keur gulai jeung hiji wanoja geulis. Tapi nah ayeuna bet jadi budak penek, pecekrek deui make pakean pangsi, baju kampret hideung. Jaba make iket di barang bang semplakeun kawas aki-aki leutik bae. Geuning geus inget jalu. Tong kaget. Hayo anggur mah gara pake deui eta calana jeung baju. Geuleuh ningalina. Wayahna cangcutna mah dipikeun euy. Sabab geuleuh carepel. Loba nu ngagejayan. Can wae tong dipake calana jerona mah. Sok buru. Bisi aya tongo sia. Kumaha ke lamun bareuh ngagadean.
Mitra sok sanajan can bisa cacarita bari semua nurada kaget oge gancang eta baju jeung calana teh dipake bari sakacap oge can bisa cacarita nganurut bae kana parentahna Kucrit malah cek pamikirna boa-boa anu ku aing diladenan teh beuk cilaka lamun kitu mah aing teh kalah ngadu gobang meureun kitu cek garentesna tong sok salah sangka euy emangna uing teh kigedeg gitu nu sok sodomi lain jalu uing menormal keneh samalah mah mun aya anu ridoeun mah yang namahan deui cenah nu ngadongeng teh nabat kan ngadongeng demi ngadenge eta markun kacida kagetna sabab garentes hatena kateguh ku ieu jalma atuh geus kitu maka kara sadar yen manehna geus kabobodo teh nyo tapi ari ieu jalma teh saha deui make jeung bisa neguh kana hate aing kitu cek garentesna deui bisi hayang apal mengaran uing Kucrit nunyicingan di ieu wewengkon jentrena mah kieu ye bari dadak-dak wae Kucrit nyaritakeun naon pangna manehna ti paporose nulungan bari sakalian dicaritakeun deui ngeunaan Dadang nu geus katalimeng ka wewengkon beulah ti wetan nu ku Kucrit can bisa katalingakeun kumaha nasib satuluyna lantaran kehalangan ku poekna pangaruh siluman markun waktu ngadenge ngaran Dadang disebut-sebut kakara kumpul deui ingetanana yen manehna kakara sadar yen nya apanan manehna duaan teh keur ngudag-ngudag manuk merak tapi nah bieu cek eta jalma penek nyaritakeun yen manehna keur gulai jeung siluman oray dari rarasaan mah keur jeung awewe geulis anu boga ngaran Lara Geni waktu kekenalanana kitu cek pamikirna marekun duh mun kitu mah kuring katalimeng meureun nya Crit cek marekun kakara bisa cacarita fakta ge ulah samewara atuh euy tah kitu jadina kalamun geus kieu apanan jadi ngariweuhkeun ka salarea mangkaning sangarana batur hidap teh Dadang Crit tanya eta Dadang kuing can kanyahoan kumaha jeung ka mana losna ngiles teu kasusul ku implengan uing ge poek duka ka mana tah duh kudu kumaha tuh mangkaning kuring ini teh babarengan opatan hari nu dua deui mah terus langsung ka padepokan Padahiang kumaha tuh nya kewe atuh kulantaran waktu geus nyedak kasorenakeun Nam atuh jeung Kucrit urang ka padepokan Padahiang heula bari sakalian urang teang nu duaan deui keun perkara Dadang mah urang akalan ku sararea sugan aya milik menang idin ti Allah bisa kapangih laratanana sok keturkeun Kucritnya ngan omat puntangan ieu baju kampret nu Kucrit sing pageuh mun Kucrit geus ngalengkah 7 lengkah omat kudu peureum tarik napas lalaunan terus baca Fatihah 3 kali sok kayaknya puntangan ieu baju kampret cek Kucrit bari mapatkeun doa mugia diijabah ku Nu Maha Kawasa markun nurut teu tatanya deui bari nyekal baju kampret Kucrit kawas anu keur muntangan bae tuluy ngitung lengkah dina hate nuturkeun Kucrit bari peureum sanggeus menang 7 lengkah terus maca Fatihah 3 kali rengse maca bari repeureum teu kanyahoan barang repeureum anak kalayang teh rarasaanana asa haram kawas anu kakalayangan ngapung ngawang-ngawang teu lila antarana awakna asa nyirorot ka handap kalayang kubra rarasaan manehna asa lesot tina puntanganana sok
Benta aya nama. Atuh Bray, Markun teh benta. Ari Bray nyabae manehna geus aya di Padepokan Padahiang. Di mana ieu Cirit? Apaan tujuan hidup teh ka dieu Lin? Tah, tanya ieu pisan nu kasebut Padepokan Padahiang teh. Kutan, ieu Cirit. Duh, mataku betah tempatna oge menirara si kieu. Kek. Ari si Alip jeung Sahdi geuning beteu temong Cirit. Kamarananya? Ceuk Markun bari ngareretan ka sabudeureun eta tempat. Sedengkeun ari ku Cirit mah sajeroning kitu bari ngimpleng deui ku cipta rasana. Nah, di mana ayana budak nu cenah geus leuwih ti heula anyog ka Padepokan. Sakedapan Markun jempe bari nempokeun ku Cirit nu keur sidakep sinuku tunggal. Kawasna bisi ngabaribinan kanu keur husu ngimpleng ka jauhna. Cag urang tunda heula, ayeuna urang caturkeun deui Dadang nu keur aya dina jero batu anu nyelempet teh. Dadang ayana di jero eta batu bener-bener geus katalimeng alias kalangsu. Manehna gawena ngandara treret ningalian sabudeureun eta tempat. Bari jeung sok sanajan ngarasa heran oge ku kaayaan di eta tempat, tapi keukeuh we manehna teh panasaran. Katingali aya saabrulan jalma-jalma. Ayaanana manis saheng pisan. Kawas aya karamean bae. Kabeh eta jalma pada arinit muntui kabelah wetan. Ting kuriling ti ditu ti dieu. Ngan eta jalma-jalma teh pagaliwota jeung jalma-jalma anu memang kasebut aneh. Pangna kasebut aneh, ongkoh ngumpul bari alut-alutan. Tapi aya di antarana anu cirik ngabangingi. Aya oge anu ceceritan. Aya oge nu ajrag-ajragan. Bari cacalawakan seuri. Puguh ge rupa-rupa. Samalah dina panehna ge nyarupa-rupa pisan. Di antarana anu matak ngajadikeun aneh teh ari kahanapna awak jelema, ari kaluhurna nyatana sirahna. Aya anu mangrupa orai, aya anu mangrupa buaya, aya oge anu ngarupakeun monyet, bagong jeung sajabati eta. Tapi sok sanajan ngarasa aneh kitu, pikeun Dadang kalah ka beuki katari. Manehna terus nuturkeun ka mana eta jalma teh initna. Pangpangna mah deui Dadang teh bet kawas anu kasedot ku mahnit. Lantaran nya di dinya teh loba anu sapantar jeung manehna boh awewe boh lalaki. Eta barudak anu keur mareujeuhna teh aya di antarana anu ngantungkul bae, aya oge anu ngadon ciri. Sajabati eta aya oge anu centil jetek gutak gitek kawas anu hayang ditaksir jigana teh. Tah ieu anu narik ka Dadang teh nepi ka ditutur-tutur. Mitra kaum dangu Dadang sajeroning lempang nutur-nutur teh bari pipilueun euyah-euyahan. Danya kitu dina lempangna teh aya anu kokorowokan wae
Mari leungeunna diacung-acungkeun korowo-korowo kawas anu paheras-heras beheung ngan alusna teh teu marawa pakarang jadi lalengoh we lemor teu mawa naon-naon nya ari dina cacarita mah kawas anu keur demo we di urang geuning paheras-heras beheung patarik-tarik nyaritana bari jeung gogorobokan malah katingali aya anu jadi pamimpinna saolah-olah meureun eta anu jadi pamimpinna pikeun mere komando sangkan susurakan euyah-euyahan kumaha we geuning dina demo nya mitra geuning aya nu pangpayuna wah mun asa pang pinterna teh lamun dina demo na teh mun upami di urang di manusia gitu malah bari ngagerakeun massa teh supaya ngaruksak fasilitas anu dibangun ke rakyat tina duit rakyat ruksak cenah euy rug-rugeun euy baredogan euy gitu nya ieu mah di urang di manusia gitu nya zaman ayeuna eta mah tah ieu mah teu kitu margi ieu mah ayana di nagara dongeng mitra. Jadi dina abring-abringanana bari jeung cocorowokanna mah meh sarua jiga di urang mitra ngan ieu mah teu marawa pakarang sugan gitu aya nu nyanak celurit parang bedog jeung sajabana estuning lemor we ieu mah ieu aleutan jalma anu araraneh teh ngumpul di salah sahiji tempat sigana bae tempat matuhna kararumpul nya bae geuning saenggeusna aya di hiji tempat reg areureun heula geus kitu jep jempling kawas gaang katincak bae tayawani anu cocorowokan nu jejeritan anu keur ceurik ngabangingik ge jep jempe telila antarana wush pedesat aya cahaya kilating baranyai geus kitu dituturkeun ku sora angin anu seah ngaguruh mata keung reup atuh kaayaan teh jadi semunu rada ceudem kawas-kawas anu rek turun hujan bae keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora tan katinggalan sorana ngagerem mani euneur handaruan wush ngacai jelek aya haseup hideung anu ngulincir wujudna kawas angin puyuh bae Syukur marane kabeh ayeuna geus karumpul syukur naon sababna bangna marane kabeh dititah kumpul di dieu ari sababna aya bewara pikeun marane sakabehna anu aya di ieu tempat bewara anu kudu dikanyahokeun ku sakabehna ti Raja Sinuhun urang kaula nu katelah jangkar sageti menang piutus ti Raja Sinuhun ikeun napikeun ieu bewara anu kahiji nyaeta sakumaha anu karasa ku urang sakabehna anu aya di ieu tempat geus ampir 3 poe 3 peuting karasana mani harengheng panas nyongkab hareudang bayeungyang loba di warga urang anu kakeunaan ku tenung ti manusia ieu ngandung harti aya manusia nu rek nyoba-nyoba asup ka wewengkon urang mitra demi ngadenge eta anu bewara gebeg dadang ngagebeg
sabab tetela gening eta anu nyowara teh tan katinggalan jirimna, malah make nyabit-nyabit manusa sagala anu cenah mah aya manusa anu rek nyoba-nyoba ngajorag ka ieu tempat. Nah eta teh ditujukeun ka aing gitu, pedah aing mah manusa biasa, lamun mah nya kitu maksudna aing kudu tarap ti nyumput sangkan ulah kapanggih. Nya cek eta suara mah aya bangsa manusa, lantaran eta nu nyawara teh teu puguh jirimna ngan ukur katingali haseup hideung anu ngabeleg-beg. Sedangkeun ieu jalma anu rupa-rupa naon kasebutna, bingung keur aing mah. Kitu ceuk pikirna Dadang. Samalah eta manusa geus aya dina ieu riungan. Kan perkara eta manusa geus kadeuleu ku kaula, jadi eta mah urusan kaula pikeun anu ngayonanana. Aduh, nyawan geuning, kudu kumaha ieu? Leuwih hade aing kudu ingkah ti dieu. Nya, tapi aduh. Suku aing hese direngkakeun. Aduh. Nah, betah hese kieu. Ngajelog sia manusia, selain geus moal bisa ka mana-mana deui, lir asup kana bubuk. Cek eta suara mitra kaum dangu anehna, sok sanajan eta anu cacarita ngabewarakeun ngeunaan aya jalma anu asup ka wewengkon kakawasaan manehna, tapi hare-hare saurang oge taya anu wani cacarita. Cempling we mitra. Margi upami sadayana cacarita mangbarna riweuh ngatur sorana. Ya mangga aja we disingkat mitra. Atuh barang ngadenge panyarekna ti eta suara jeung deui memang puguh hese pikeun ngalengkah lantaran ku pangaruh ti siluman ieu. Dadang nepi ka teu bisa init antuk nama ngayak-yak cicing di dinya. Eta bewara anu kahiji keun urusan kaula. Bewara anu perlu dikanyahokeun ku sararea yen ti warga urang aya ambewe anu katalimeng ka nagara manusia, anu mana ieu ambewe teh teu bisa balik deui lantaran geus kaceot ka alam manusia. Da ieu sabenerna anu ngajadikeun pangna kaayaan di nagara urang jadi harengheng hareudang bayeung yang teh nu ngajadikeun manusia-manusia panasaran hayang apal ka ieu nagara urang. Bari eta manusia teh kasebut manusia lain nu rek gabung jeung urang, tapi rek ngacak-ngacak tempat urang. Dalamun nu rek niat gabung mah moal aya ngaruhna pikeun nagara urang, tapi ku sabab ieu mah rek ngacak-ngacak nagara urang, jadina harengheng kaayaanana di urang. Tah ku ayana lepasna ieu ambewe ka alam manusia ngajadikeun riweuh. Perlu dikanyahokeun ku sararea ieu ambewe teh kasebut ambewe anu rucah, teu betah cicing di imah di nagara urang, gawena hayang unclang-anclong kaluar, nu maksudna neangan kanikmatan kanu sejen deui. Nyatana manehna hayang balik deui ka nagara manusia, tapi da moal bisa
sabab manehna geus kaiket ku perjanjian anu geus pasti kana moal bisa balik deui. Yang perlu dikanyahokeun ku sakabehna sabenerna eta ambewe teh ngarupakeun ambewe anu keur diiker-iker ku kaula, keur ditaksir ku kaula, pikeun dijadikeun pasangan kaula di ieu nagara. Lantaran ti sakabeh nu aya di dieu anu paling cocok pikeun pasangan kaula teu aya deui iwal ambewe eta nu kapilih ku kula. Puara mitra ya jangkar saketi jangkar saketi dah tadi nama panitia muru kajil mitra nuju jadi manusia mah sigana wae kapungkur resep kana soanten barman sahayana anu waktos dempet duet sareng Nining Maida dina lagu Anjeun. Apaleun kene eta kana lagu eta? Bagus, tong seserian. Nepi ka mana bieu teh poho deui yeuh. Tah ku sabab sakitu Kanjeng Raja sinuhun urang marentahkeun pikeun neangan eta ambewe anu ngiles kudu nepi ka kapanggihna atuh pikeun saha-sahana anu bakal menang tugas pikeun maluruh eta ambewe ka nagara manusia. Di antara maraneh anu kapetingan wungkul hardina anu boga kasakten bakal kapilih pikeun neangan eta ambewe. Ari ngaranna eta ambewe anu katelah Nyimas Lara Geni. Aya dua jalan anu kudu dipegatan. Kahiji pegatan ditanyakan bohong, kadua pegatan dipengkolan nekuk. Aduh bewara anu katilu. Bewara anu katilu anu kudu kanyahokeun ku maraneh kabeh nyatana Nyimas larangan Syari Madu ayeuna teh keur mararindu. Ari sabab nyatana anu boga janji ka ieu nagara anu nelah kimuat nepi ka ayeuna can ngalaksanakeun deui sakumaha kawajibanana pikeun sapatemon jeung Nyimas larangan Syari Madu. Padahal ieu teh geus jadi katangtuan anu pasti ti Raja sinuhun urang. Upama seuk eta jalma teu nadunan kana janjina, tangtu kudu bisa kagusur, kudu bisa kabawa ka nagara urang ayeuna. Nya saperti maraneh kabeh jeung kaula pisan. Jadi daek teu daek eta kimuat kudu tanggung jawab kana perjanjianana. Tah ku hal eta aya sabagianana di maraneh bakal aya nu diutus ka nagara manusia. Sakitu bewara ti Raja sinuhun nu ditepikeun ku kaula ditetepkeun dina ieu tempat dina waktu nu sasingket-singketna pamujaan pasir rarangan. Kawakilan Raja sinuhun nya kaula jangkar saketi. Kitu pok-pokanana si Murkajil alias jangkar saketi. Sanggeus mere bewara mah ngan hius les eta jirim haseup hideung teh ngiles teu katemong deui. Sanggeusna ngiles eta jirim haseup
hidung. Jalma-jalma anu araya didinya kakara saheng deui cacarita. Bari jeung teu puguh dengekeunana naon anu keur dicaritakeunana. Sedengkeun Ari Dadang nu harita keur nyempod dina tempat anu ceuk manehna mah rasana bunyi, bener-bener ngarasa kaget kabina-bina. Ari sabab naon anu dicaritakeun ku Jangkar Saketi ieu jelas nongtoreng kadenge pisan ku Dadang. Malah tadi make nyebut ngaran lara geni sagala rupa. Anu ngajadikeun Dadang inget deui kana waktu manehna ngimpi. Apaan harita teh manehna ngimpi papanggih jeung wanoja anu ngakukeun ngaran lara geni. Nepi ka gulaina manehna sataranya anu ceuk rarasaana mah apan harita teh hiji mojang anu keur katalimeng. Ari peksa geus meunang katerangan beja ti Jangkar Saketi bieu manehna ngarti horeng si mana horeng anu aya dina impianana teh nyata geuning anu kasebut lara geni anu cenah mah katalimeng ka nagara manusa. Jadi atuh lamun kitu mah lain bangsa manusa tapi lara geni ieu geus kasebut bangsa siluman. Gue demi ngadenge eta caritaan Dadang kacida ngagebegna sarta reuasna lain lulumayanan. Sadumeh manehna kungsi ngalaman gulai jeung anu ngaran lara geni. Aduh, lamun kitu mah aing teh bener-bener geus katalimeng ka nagara siluman. Pokna Dadang gegerenengan. Barang cacap ngagereneng gitu. Wah ya kapangi. Najan sia nyumput dino buni oge kapangi sia. Kame bau manusia. Ameunana hanyir bau hangru. Sabab si laing mah hampir sarua jeung kaula anu tara ibadah cadu mani tara bebersih. halus artina si laing mah tara unggal waktu sapoe 5 kali bebersih. Sarua jeung kaula numadak nyumput ke mana wae ge sia kapangi. Ameuna sarua jeung aing. Cek hiji eta sora anu teu kanyahoan datang. Dadang ngagebeg lantaran eta suara teh jiga anu tadi cacarita. Da memang jeung nyana eta anu datang teh sorana wungkul anu ngarupakeun haseup hideung geus aya di hareupeun Dadang. Saha sia sok ngajirim sia ngajirim. Nate kadeuleu ku sia jirim aing. Hah? Apaan ieu jirim aing? Dipuntir sia. Jika eta suara anu terus muih jiga angin puyuh lilimungan. Mitra kaum dangu demi ningali kitu. Dadang nepi ka ngayak-yak ngiihan maneh atuh. Golobog sia make jeung mecer di ieu tempat. Kurang ajar.
naon sia wani-wani asup ka nagara aing jaba sia wani-wani asup ka tempatna nyimas larangan Sari Madu kurang ajar sia kumaha ge sia lamun datang nyimas larangan Sari Madu dina angtu sia bakal dihukuman benang sia cek Murkajil alias Jangkar Saketi da eta we haseup hideung teh ngulincir jiga angin puyuh bari terus ngadeuketan ka Dadang. Ampun kaula teh pisan-pisan da kaula maka di sasab tengah haja wah sia alasan wungkul sia manusia masuk loba ekolna bohong sia rasakeun pangawas aing cek Jangkar Saketi alias si Murkajil barang eta haseup hideung rek ngulinciran mun-munanana Dadang anu keur murungkut di juru teu kanyahoan kadenge hawar-hawar aya sora nu hayus pus tahan sia Jangkar Saketi tahan eta manusia ulah dikukumah eta mah bagian kaula ari sababna bar eta nengnongna jigana badag cager pohara nya mitra dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna hatur nuhun mitra tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.